Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun hani kita aliskan. Nepangkeun wastapun Intan Rizky Anas. Hadieu abdi sareng hani bari ngawawancara teteh kangge tugas besi Sunda. Abdi teh SMA hiji Pangandaran. Tapi nama teteh saha? Oh, nama teteh Lina. Akrab dipanggil Teh Kinol di rumah. Teteh iraha mimiti damel di dieu ti iraha. Teteh mah kirang langkung tos aya 1 tahun langkung damel di dieu teh sebagai pramusaji. Alasan teteh damel di dieu naon? Nu pertama emang teteh resep dina usaha perdagangan, penjualan, pelayanan gitu. Jadi eta mah etang-etang urang ngaetakeun bakat minat gitu kok. Jadi kerja teh bukan cuma karena tuntutan non keuangan unggul, tapi ku urang mah enjoy, ku urang mah resep dina ngajalankeun nya insyaallah gitu. Jadi teteh alasan di dia teh karena teteh resep icalan gitu. Nomor hiji. Selain damel di dieu aya deui padamelan gitu. Teu aya sih fokus di dia. Di dia. Damel di dieu ti jam sabaraha ke jam sabaraha? Waktuna ti saberesna di bumi kirang langkung jam 7-an mulai di dia. Terus uih nya saberesna di dia tergantung situasi sih. Kadang sok di maghrib, kadang jam 5 gitu, setengah genep. Menyesuaikan sareng keadaan di dia. Suka dukana damel Suka di dukana dieu. di dia seueur nya. Nomor hijina sukana resep ketemu jeung para osis-osis gitu, barudak-barudak. Terus resep lah banyak orang di dia haleureuy gitu. Dukana nyaeta di mana nujuri beuh gitu. Hok kadang nu meser teh hok naon nya hoyong geura-geura di layanan gitu. Rebutan gitu. Jadi eta Teteh gada niatan kangge buka usaha nyarira gitu. insyaallah sih kapayuna saupami modal tos aya keadaanna benten insyaallah sih. Soalnya kan teteh dia masih single gitu nya, jadi resep keneh damel di Batur. Kayak saupami insyaallah pami rumah tangginya insyaallah nya gitu. Bikin sendiri lagi di nu tebih. Mohon tos wios abdi ngawawancara teteh. Mohon sami-sami. Oh, dan lain. Adik ieu saha ieu? Adik ieu 73.000 itu saha? Abi Cimol ge seep. cilok apa itu salah nulis? Saya itu. Di video apa di foto? Foto aja foto. Yang jadinya udah. Sakitu nu kapihatur kirang langkungna ukeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.